Jadi macu juga namanya poek ya mah. Ngulang heula nang si Ambu. Ambu, abita yang acok senam. Aduh kajanya Ijem. Pan ayeuna geus 17 Agustusan. Aduh pan apa ambu teh boga duit. Kasih abah atuh nganyuh. Atuh da ari nganjuk aku si abah moal di dia. Aduh ayeuna 17 Agustusan Ambu. Yang atuh aku urang ngobrol ka si abah. Ari kitu resep baju senang. Resep atuh Ambu. Kiraha mulai resep baju senang. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam abah mangga calik ka dieu. Ini ya puntennya cara gina ditamu telah ke abi. Iya si Ijem jangan lagi ngobrol. Ibu abang nggak cari pula. Hatur nuhun. Haus ya teh abah teh. Ieu papanasan. Lain ningali si Ijem masa buat baut juga ya kahayang itu budak teh. Eta abah cenah hayang baju senam geura puguh ambu teh teu boga duit. Ah sok sagala wae si Ijem mah. Atuh abah atuh hayang acuk senam. Bisa kitu senam ilaing? Nggak bisa atuh abah. Teh bapak nyieunkeun atuh tina ieu nya tina kain eta. Ai ah. Si Ijem pundung tadi pangmeserkeun acu. Ambu tadi ngadamel naon jika kurang goreng. Tadi teh ambu miwarang si Ijem ngadamel gehu kaladasan gehuna aya di dapur kecuang pangnyanakeun heula nya. Oh ini asal atuh Ambu. Tos lapar ya Abah. Ieu jika sorabi geuningan kamu teh. Oh geuning aya nya. Sok atuh kantung tuang da ieu mah gratis. Nanti orang cobian atunya ku abahnya atas anak. Bismillah atuh abah.
Astagfirullahaladzim, ini nggak ada. Cai atuh cai. Pada kene. Si Jem teh pundung bari buat baeud ku sabab ku si Abah teh dipangberikeun wae baju senam. Ijem pundung ku sabab teh dibere baju senam. Si Abah nu itu pangmesekan acup senam. Abi teh hayang acuk senam tuh bah. Mahanya. Aha. tinggalin bajuna tinggalin. Akhirna si Ijem manggih baju senam tina popoean. Cerita pindah ke tempat senam. Kemana si Ijem teh kok orang melu senam aja wayah kieu can datang keneh wae. Kemana di sini jam tanya? Bawa can menang gitu cenah bajuna nya. Meureun. Ai si Ijem besok para ruguh pisan mana atunya. Geningan ayah. Alhamdulillah ini geus meunang baju senamna Nu aing saka baju senam. menang di mana tak? Menang meuli atuh. Sok atuh orang prak kaburu peuting. Ijam, eta mah jiga baju uing atuh Ijam. Ih, eta mah baju uing dina popoean atuh teh mah. Lain sok ngareuna. Ih, kamari popoe tinggal cangcu tungkul nih. Asa apa eta mah? Atuh si Ijam mah kumaha cik nu polat ah. Cik, Susunan mana mah dipuragi. Tas ulah pasnya aya nama. Sok we ngiringan senam bios nganggo acik tah heula we. Heeh, tuh dah si jamaah. Rokna mana? Maring popoean tuh ah. Oke. Ari ieu saha? Ini yang om.
Ari engkong badai naon ka dieu? Aya, kicing jahat, kicing jahat. Engkong pengen ikutan joget. Da ieu mah sanes bagian anak engkong sanes bagian engkong. Engkong gak kuat pengen butak-butak. An Tadi ke abah jeung ka ambu. Aduh, eta si Ijem nyawanan wae kalau tuh buka duitnya. da ku abi mah jadi piwarang sareng si abah. Ari abi mah ada panginten nu dagangnya. Abi mah tugas nang ngiriditkeun, aya nu ngiriditnya, aya nu nyamat dipasihan we. Eta mah teu langkung main tentang ngeluarna kumaha. Ya tuh ke heula abi bade nyarios sareng si Ijem nya bahnya. Nya Nah, teh ambu. punten Cenah we, dia. abi mah da mana we teh. Si Ijem teh tos wawatos sa abah. Eta si Ingkong ek naon ka dieu? Engkong boy ikutan. Nyarek naon ngikutan ka dieu teh? Ikutan di lama. Ayo ayo. Nya atuh abah ai kitu mah. Abi mulang heula nya sampai piladeunna si Ijemna. Oh nya atuh sok ka dieu deui we nya. Ya, assalamualaikum. Kacaritakeun si abah jeung si ambu keur nareangan si Ijem. Ayeuna di tempat senam barudak eger sarenam. Masuklah si Mang Udel sareng putrana. Bujur. Bapak, ditanya teh. Naon? Hayang bapak. Hayang naon atuh? Hayang bujur. Eta bujur keke. Bapak harus bujur na bulet bapak. Bulet. Oh, Lain tahu bulat itu mah. Bujur. oh bujur bapak. Bapak. Naon deui wae ya budak. Ari si emak tuh miluan bapak. Kan si mama geus maot atuh. Di mana ayeuna bapak si emak teh? Teu di surga, si mama di surga. Ayo atuh ka surga. La ilaha illallah. Banyak kudu ngilu ka si emak. Oh, milu. Atuh meureun kudu pae heula. Ayo atuh lang pae La heula. ilaha illallah. Pae da pae mah hese di kodrat. Bapak.
Eta naon di wae? Hayang motor. Eta budak terus tunjung tadi hayang bujur, ayeuna hayang motor. Bapak mah korek. Astak lain ku korek. Bapak mah bisi cilaka ke nyusul si emak. Oh nya bapak. Tapi bapak bener ya mah hayang motor. La ilaha illallah. Betul bapak. Ari ieu naon basuh Ae, mana main hayang motor busiat, mana bapak bawa. Hai balik ah. Ngomongon wae ah. Isukna tukang kiridit datang deui ka imah si Abah. Abah, baju atuh jadi anu nagih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamari kan tak janjinya pada mayan. Ayeuna aya jemna? Lain mayan. Nah, atuh jam. Nya kan kamari nganyuk eta baju senam. Terus janjina kumaha mayana kusaha? Tuh kan, bayarna ku si Abah. Abah teh kudu tanggung jawab nah. Pan budak Abah eta teh. Terus bayarna kunaon? Karep teuing nah, Abah teh sok we pikiran ku sorangan. Eta budak. Abongan ada make nganyuk dah nah. Nah, atuh ieu teh gararandengnya Gusti nu Agung. Alah. Sok sim bener heula ieu teh naon? Eta si Ijem nganyuk baju senam. Ditambahin ke siapa? Si Abah nambung mayan. La ilaha illallah si Ijem pi omongeun we. Oh, dah kudu kumaha ieu tanggung jawab kolot kudu nari kolot nama. Bapak, Ente rame. rame emang ada mutan. Bapak ente galut. Seeta kudu golut sama Teu wae cenah budak teh terus. Sok, aya naik naon ka dia Mang Udel. Geus kieu we atuh aya namanya. Sahabat datang ngaromong. Kunaon gararandeng di imah. Icih. Nya kitu teh eta boga hutang baju si Ijam. Gelut. Ngani tawe gelut moal. Ai Mang Udel ka dieu teh bade pangmayarkeun anu ieu utang Abah. Abah bade nyarios hungkul. Ai Mang Udel ka dieu teh bade ngarareskeun nya. Kunaon atuh gararandeng hutangna sabaraha? Da teu gede bayaran mah ukur 17.5. Alah si Abah jeung si Ambu pi omongeun we eta tah. Icih maneh. Sok atuh Geus atuh ya, geus ya eta mah. Dibayar ku kuring we nya. Sok ka dieu. Omongeun. Tah geuning tos dibayar ayeuna mah. Saling. Bapak. Naon deui wae? Tuh rame ah. Rame. Oh. Atuh rame kumaha atuh? Kudu galut. Rame mah. Oh. Lah ieu mah da lain masalah gelut hutang pi hutang. Nya atuh ayeuna mah kieu nya. Kumargi hutang atos dibayar. Si Jem senamna atos. Atuh panginten si Ambu oge tos teu gaduh sametan deui. Abi mah bade pamit panginten mulangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya panginten Abi, Ambu, sareng Abahnya nuhunkeun hatur nuhun ka Mang Udel atau ngelunasan hutang pun anak anu amit-amit jabang bayi. Nah, Ijam maneh ulah pi omongan wae heuh. Eta bujur bujak doso maneh teh di kanyut. Allah. Geus atuh kitu aya namanya. Itulah
terakhir cerita si Ijom yang nganjuk baju senam ke tukang kiridi. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya meskipun ya seada-adanya ya masih belajar.